Ari ancrong sekurunyut Lung kecemplung kecemplung Timakem kuku melapung-apungan Dari lepang jejer-jejer Dengan lepang panon makan ponuman Koptah lauk meredahan mangga 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 gerang gerak mangga ditanggung dadaya mangga mangga tong isin pancang kilung alah kilangkung pan papata alah ipelong gua pancolek alah dideleng lecom panona belek nampul oncom ngalacaikeun rantang si banyu dina gangan batu cima bisa para kanca yang akan kemajulah kematanjung sanes kembang kacapiring muntang-muntang kaya ngagungan sing langgang asik kakuring sing langgang asik kakuring melak supadi juma melakna di sisi neda suka neda maaf lihat di langkung sindang layak pada patang cisaranteng lembur buku samudaya kalepatan hapunten anu kasukun Soloyo ayun-ayunan di ayun aku sinjang kurlamunan ongan soknya yang kurlamunan nepi kamu ngalang-alangan Japari pegat kali sesedetan pas ini jalir janji di tegas awat awat sesedetan sakti sokasa kasuat
Demar ampurana. Ha ha. Ucing buntut penjajah di pondok gunungan kulinan asal aja jadi monok ucing buntut panjang kutil dunungan silih elingong mun aya duriot miluh ningang pamujan sok tiba suka teuing lamun panggih suka teuing lamun panggih tiba tak pegat geuring suka dibeli ku pati suka dibeli ku pati nambah jadi awi gombong pitalian awi gombong dapit talian kiamara jantan hiji asal tau pikanya maka di kakawenan sih teh capek-capek laga subuh atau banyak aing teh keur arah ieu teh arah naon ke arah buat teh nggak mau bodoh nu meh muning can kapanggih aing nya aya panggil ketika nepi ka kitu bapak teh rek ngabebenyokeun aing gitu wah ngalejokeun ka ngalejokeun heueuh ngalajokeun meureun hayang disangka beunghar hayang disangka beunghar boga muning hayang kapuji ku dunungan padahal meureun muning nama geus dijual akang nu ripuna teradangan ya akang hese capek susah payah teh ka sorang ayeuna euy benar kang ngalaman hees aing ditegas awat-awat awat bari ditegas kabelaan dunungan pada nikah akang ngilu hese nah ari silaing dunungan beger teh kalah dikusrukeun ayo dunungan beger teh bener we lagi alah yang akang mudah-mudahan atuh si Neng laras nya eta mayang arum cing cios ngajodona nya jodoh nu patotos akang atuh ieu nu kagungan maksa nikahkeun putra-putrina teh cing nya rumah tangga anu awal tur nu akhir mawadah sakinah warohmah teh anya euy atuh anu digusaran si Neng aluna mudah-mudahan be atuh jadi istri anu sholihah amin seueur rezekina panjang yuswana amin hah amin akang karena Pak Haji Erwin bos obat jin teh euy eta teh heeh bos obat jin washing burukan teh matak deh ka tara meuli pakaian nu ngalebaran oge ge sok aya nu ngirim nyungkeun alah ya ulah akang kumaha nya ka mana neangan la naon geus pangis teh hanya tak acan duh ampun aing sugan aya atuh dirinya meureun aya waduk-wadukna lapur aku kuring di kaki dulu lapur kawetan teu aya ka kaleroleh ka kulon kosong kalapangih jeung nini kalapangih jeung lonok nah nini ngerenengan si ayah nyata kitu narek balik ka Bandung eta mah ka Garut aja lain kumaha atunya ieu teh kalakuan bapak teh boa-boa ngalejokeun maka urang gitu
bayangkeun sia nu munding 100 pedutna sapoe sakumaha Meureun. meureun kudu aya ayeuna mah teu kaameu-ameu acan mana buktina taina ge da eueuh Eueuh. Ulah moal teu namru atuh. geura pikir ku si lain oh kudu pugu atuh urang teh duh lamun aya HP mah nya urang teh nu aya jaringan da tower oge eueuh sia ce nu aya sinyal Poe sinya atuh da tower. Iya mah. naon sinyal teh si belegu Sinya. geuning hileud aya nu eueuh buluan dicabak teh sinyal Genya. atuh tah geunya masuk di kulub ganyol eta mah Jauh atuh. ai ganyol mah ceuk bapa oge sia teh ulah loba ganyol sok terus pasea Banyol. eta mah banyol mah di mana hujan gede sok banyol banjir Bari jauh. Tidak gede lagi. hari banjir mah eta teh lembur popotongan neng cucu banyar Eta mah lembur maru si ayah. ai banyar mah aya laguna Naon, Cing? banyar mana teh banyar mana banyar itu pangsisina wayang Jauh wayang. jauh tina banyar kana wayang sih euy Teuing si eta mah. oh lain eta kumaha ceuk bapa teh beme ini gini Aku mati. Wawadi nanti. oh apaan kadenge mun ku sareng ada bareng ini cokot muning ditegasi awat-awat pangihan naon eta urang poho naon pangihan si dadung dawuk nu ngangona heeh Allah kok uyun tah sing goreng cilakanya jelema teh bodoh poho balanga ku poho oge bisa kieu ye bisa dipuh Bisa wae. Didenge teuing si eta mah. Eta mah hejo. tah cilakana manusia teh bodoh poho bumi langit sawarga neraka Tapi didenge teuing atuh bari lagi. ai si dadung dawuk teh cenah mah kuncina teh dina tangka sadagori euneuk-euneuk aya sadagori nu kumaha tu geuningan nya kurang pengalaman teh kitu Eta sae. gede tangka sadagori mah sarua jeung kalapa kaung nu sagede tangka kalapa mah ieu sadagori teu beda we di sadaadan meureun atawa sada nu minta diterahkeun hehe sia mun teu nyari Ai ka batur mah. eta sadagori mah gigireun sia tanu kitu tanu hese dirabutna teh leutik tapi page eta teh cenah ceuk urang Subang mah eta teh ubar ieu asam urat dirabut bersihan akarna godog we Cager. Cager rasa murah teh kan. digodog cager teh asam uratna Cager. asamna mah cager ngan uratna murunggut Ciduhan na si eta mah. lain aya si eta aya wae pe omongeun ananya Teuing si eta mah. Moal beak-beak we omongan aya ayam aya asamna mah cager ngan uratna heuras Didenge teuing. nu kitu sadagori teh heuh Sok kita gibrig-gibrig sugan. sok euy Sok nihian acreuk geuningan. ngebul sia kade ngebul deuleu itu ngebelegbeg naon lah A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim dicayuna jaya di darat jaya una nu calik di sirah cai sang ratu mut putih pemimpin mengapa mingkem ulah jahil ulah ganggu
gedeng-gedeng teh Padang lain, Aceh lain. Tekan itu tekan dia. Eta buah naon teh puguh edanana patokanana. Tapi Makhluk naon dulu teh. Lainnya orang jadi gede hate ayeuna. Oh, Aya akan. gede hatena. Oh, di lemur masukan teh urangnya nu goreng patut teh. Jadi ngaya we. Aya nu leuwih. Leuwih. Heeh. Sakotak teh sudah. Eta bentuk nepi ka kitu. Jika kapongpong. Si sok tanya. Tanya kayaknya. Assalamualaikum. Punten. Sampurasun. Rampes. Rada apa? Sampurasun udah bahasa baheula. How do you do? Moapaleun. Paling Moal apaleun. paling oke ngarancang kudu. Sampurasun. Rampes. Bade tumaros ya. Dupi salira teh. Sing balik sia ngomongna. Sing pikahartieun batur sia ngomong teh. Tuh. Ngomongkeun. Olah. Sane bade tumaros abdi teh. Bahasa naon eta goblok? Nama apa? Dupi naon dupi teh? Lah. Ma euy. Abdi teh saleresna teu ngarti aing goblok. Moapaleun bahasa umum. Bahasa naon sia? Bangsa naon sia? Manusia. Bahasa Om Wani. Pokokna sia cing balik ngomongna apa ka harti ku aing naon ya. Aing keres digeuingkeun. Digeuingkeun ya. Naon sia teh rek ngalang ngawayang? Abdi teh naon abdi teh naon? Moapaleun bahasa Siam. Lah. Hayang lancar ngomong jeung nu kitu. Hayang Da kudu adaptasi. sagala rupa ge kudu bisa adaptasi pina cai pina tampian. Tingalikeun hayang lancar mah. Adaptasi Sok euy. jeung si Om adaptasi. Sampurasun. Rampes. Aya nu ngaran Dadung Dawuk sia. Aing tuh tengekeun. Marakan. Heuh euy. Gitu. Aing tangkurak sia saha? Udah aing tara biasa ngomong gitu atuh. Dewek mah gawe jeung menak atuh. Tara kasar dewek mah. Wow. Mun teu percaya ka aing teh. Sawa poe atuh ulin lagi jeung naon? Bugus apa poe ge ulin jeung muning paling ge meureun arang kia. Jeung puyuh paling oke. Ngaran aing Dawala. Itu hiji deui saha? Daun jeung toke. Ta ieu teh lanceuk kuring ngaranna cepot. Urang mana sih? Kuring teh urang Tumaritis. Tumaritis di mana? Amarta jauh. Dek naon sia datang ka dieu? Heuh, dek nepungan sia. Nepungan aing. Heeh. Nyaho di mana aing? Nyaho ti bapa dewek. Saha bapa sia teh? Bapak aing? Heeh. Semar. Dek naon ka dieu? Dek nyokot muning. Muning jeung oplet. Muning naon? Muning. Muning mana? Apa sih anu ngangon muning telin? Heeh. Di mana muningna? Wah, dibejakeun. Sabaraha hiji muning teh? Tus. Hah? Tus. Naon cenah? Cus. Tus. Eta teh singkatan tina 100 jadi tus gitu. Yalah tungtungna kapan di urang di lemur aya geuning nyalukan ngaran teh tara BAKB. Ada tungtungna we. Lamun asna jing ngajing.
lamun dawala daw Ada atau wala La. lamun Semar yut Nah jauh. hatina Semar kana yut apan burayut Oh. mun dawala nyong pan monyong lamun cepot gek Naon kamu ge? bawa kana wujud goblok nya da bisa ka batur sia teh mah kok jadi muning teh 100 terus bener sukuna barodas nyaho di mana sia tak kuring teh rek nyokot muning eta teh dititah ku Semar kuring teh muning nu mana muning nu dikukut ku si laing nu 100 dek dibawa ku sia goblok sia ngambek dari itu tekuk kayaknya uluna gara euy umawani dek nyokot muning aing dimandian ku aing diparapan ku aing diangon ku aing diurus ku aing direunehan da jalu goblok Kalau kemarin ayeuna dek dicokot ku sia teh gablek kenyos make rasa tuh goblok hirup teh iya oge da kuring teh moal pati-pati ka dieu lamun teu dititah mah ku bapak aing bapak sia na cenah ka dieu ditagor ku aing hor nah sia teh ngajago ka bapak aing ya meme bapak aing ge aing heula meureun anakna goblok aing teh dititah ku bapak aing nah ku sia teh dibikeun aing teh anakna naon sia teh molotot wanian. emang aing sieun ku sia kumaha ieu teh mun hese pisan jelema teh Jalma pe. Ling. tek. Sikat kan. anjir nongol oi ya Tapi ka sasangkeleng gitu ka jalma saliwat kan. tong sasangklang kumaha mun ngelepak deuli deui Oh, itu jalma kekerek panggih atuh. wanian eta nago bari teu karasa ku aingna ge oh anjir Sok itu ngabeletak. tah tetangga mah kudu kieu atuh goblok dola lieur aing alah Gusti Mata kulah salah sasangkeleng. nepi ka tutung kitu Mata kulah hampang leungeun. sia teh setan sia jang sarepi barudak teh geus arinit kitu cu Nah, ada tadi ke jam 7 terus angkat. sia teh gede bohong Demi Allah jam 7. Demi Allah wah. ngadon harare es dulu itu ay nah hangit dulu Nah, seperti ayana geuleuh itu anak aing tararutung seperti nu dibentar gelap aja bisa jadi. be Sarete disaruakeun jeung dicicih sarete meuti bra. geuleuh itu Abui. Lebih ka gitu-gitu. Cenah kitu, Bim. moal teu pagadagan si dadung dawuk di heureuyan meureun sia goblok Bisa jadi. Lonyeng teh pasti. Di Banyolan meureun teh wah. kulit waru angan darus sinengul biidnillah sager Eta geuning si kalulising bat. Si kalulising. Kira udang Bim. heuy aya aka geus hirup geus Waleuy. Mau
mah paeh keneh. Udang syak loh. Banyak Gusti. Ulah harees di tempat munding kuy. banyak paeh mending ngagojon jeung si ibu eta teh. Wes. Gue teh si Dedong Dawuk. Aduh. Dan sudah nasi. Aduh. Nanaon cek aya. Datang-datang Johnny New eka kolot teh. Datang-datang Johnny New eka kolot teh. Tong macem-macem. Eta yang dikintir. Jangan bikin malu sama anak. Kan bapak tahu bahkan anak itu besar kemaluan. Malu. Maksudnya menggede era. Eka era tidak kena kulit banget. Montong akuanan, itu gablek mah. Nah, saya teh ujung-ujung ngambek aing. Gamalatot we. Nya, dajeng nyana. Mau ada pencetan ke mah kukuring. Naon. Sakira-kira teh gablek munding montong akuanan. Ngaku-ngaku kebi. Nyebut kebi ka aing. Hakim geus netepkeun rupa kejadian teu bisa jadi tanpa sabab. Nya memang ada sebab. Geuning buktina si Dadung Dawuk teh ngaku bahkan itu munding bapak. Bahkan Aku kepunyaan kau. coba pikir sama lu. Enggak menyebut lu atau kakolot mah. Nah, kolot bang, tangan duluan. Abang we. Ieu mah akuanan. Kumaha barang pagih teh? Oh, ditanyakeun sing teh munding mana? Mana munding teh? Bener cenah 100 munding teh. Sukuna barodas lain beungeutna. Ainu sukuna barodas mah nya munding anu beungeut bodas cenah teh marmot. Ceuk si Dadung Dawuk, bohong sia. Nya ada walanya, henteu tuh. Da sia mah teu ngarojo ka aing teh dong. Eta mah karangan. Si wala mah tar bohong si wala mah. Asih wala penjara. Made si om teh. Ditanyakeun teh ku si Dawala eta munding teh rek dicokot di titah bapak aing. Atuh pantes di kasaran, di baba lemes mah teu ngartieun. Dengar tieun bener bae. Pagikeun atuh jeung dewek. Ya, heueuh keuna sia gelut euy. Teung kade teungeuna ulah lalawora panas. Oh, sia nu nganggap enteng teh. Tatu sangka makhluk kitu ai jebet teh kusak teh aing. Nyaan. Tah ku sorangan teh euneuk-euneuk keur sok. Di mana eta gigireun? Biji aja. Pak, aya musikna alus, Pak. Tah, dangukeun, Pak. Tuh nyurung kuy, Pak. Tuh, hasil pemitina teh. Tuh, Pak. Mimiti gamelan nepi ka sinen teh murukana. Teuing, tah tahun 2800 begitu tah. Teu pugu dengekeunana. Tah eta Pak geus sok tanya. Poho deui sia ka aing. Lupa lagi loh. Hidup deui itu si goblok.
Jauh ka dia sia. Muah. Wani kene wanita ngaji sia. Lain eta jebet kusak ke aing lu. Saya. Lupa percaya. Tak ieu nu nitah dewek teh Semar teh. Oh iya. Iya nu nitah teh. Percaya teu. Ngomong. Naon jang? Poho deui ka aing. Teu teh nyaho aing mah. Sia. Semar dewek teh. Dek Semar, dek Amir, dek Udin. Sabodo kumaha sia we. Bawa urusan aja aing. Hah? Ya ngomong ya. Teu teh nyaho aing mah. Sia. Semar dewek teh. Dek Semar, dek Amir, dek Udin. Sabodo kumaha sia we. Bawa urusan aja aing. Hah? Ya ngomong ya. Ai. Izin Bapak. Muning jang dek dipake. Pake ku saha? Heuk ku aing. Nah, sia teh. Heh. Jiduk kosong nepi ka kitu. Segala rupa ge kudu make data nu otentik aing ngaku muning sia teh kumaha mimitina. Apaan baheula teh di PHP-keun ka sia pangangonkeun ieu? Sabaraha tahun? Lain tahun ratusan tahun. Tah ngaku sorangan eta. Aya nama sapoe we aing sapoe meta sapoe we aing mah 50.000 we. Ngurus muning. Tok itu. Sapoe 50.000 minangka. Cinjang pangitung ke jang. Iya pintar ngitung mah. Kita ngitung anu belet. Sabulan teh meureun 150.000. 150.000 kali 12. Can kapotong ku nyeri beuteung. Can kapotong ku nu labuh. Nunutan gubrak di dulu. Kan kudu kapotong kudu nunutan. Tok sabaraha? Hanya apa? Wah mah kabayang boro-boro. Kali 200 tahun. Harga muning sabaraha? Harga muning paling 10 juta. Itu jeung buru aing. Jadi beak bener. Tah dedekeun ku sia goblok. Aya muruhan sia ka aing. Hah? Lamun nya teh masih anu gablekna. Teu gablek kakek nyos ente. Montong loba omong sia rek dibikeun moal. Alah, Kalau molotot teh. kalau molot sia dibanting ku aing sok sia. Iya, dang tinggeung. Teret tetet dang tinggeung. Tinggeung. Kunjungilah. Ada apa? Berduyun-duyunlah. Ada hiburan apa? Beramai-ramailah. Ada ramean apa? Patutunggalan antara entok jeung puyuh. Mangga dikarcis. Sabaraha karcisna? Kolot 5.000. Ari budak. Budak 10.000. Nah, maha budak. Sabab budak mah pegedeun. Kolot mah sakedeng dege pae. Kemang tinetik sinebaran sari tutup lawang si kotaka. Nantep cenah diadu euy. Kurang ajar sia. Kade kabongohan. Teungeun waduh
panas Cebet jo tutung abdi tuh bapak oke can diteungkeun geus tutung. Kari beungeut. Modah. Sia. doh Aduh. Nabi-nabina sia. Kalau leuwih hudang sia. Anjir. nah sekali Pamirsa anu sampai dimuliakeun. aya naon Geuning anu kengeng teh entok. Kajen balik ngalikincing kajen mulang along. Kewan. Entok kuring tong dipuncit. sebab mereka Antirkeun ka negara anu baheula. Anu baheula. Eta ngiga nepi kan dirincak kana terus jika si Parto gitu dah. Entok abdi ka meunakeun. Entok abdi Sarwana sok sia hudang. Aduh. Hudang sia. udang sia uti Ampun bapak lah. Alah liar aduh. Hudang oni. Oh, oni eta ge. Ampun bapak ampun alah. Panas. Panas. Cager ya. Aduh. Ampun. Ampun Gusti. Nah, atuh sia teh. Motong di hampura tuh man. Tekuk kenya. Sia kitu jiga lele jumo teh sia. Lele jumo eueuh pamatilan. Nah, da jiga lele jumo mah bapak. Heuh eta oge cici. ngarti abang Alah ampun aduh. Motong di heureueujan atuh sia teh. Geuleuh atuh ninggang ka aing. Aduh. Alah. Nepi ka eueuh senian si goblok. Eta ngiga. Alah. Maksudna mah kaul eta teh. Ngirig bingah. Ampun bapak alah. ngarti re geus kitu mah Kunaon teu ngaku teh tadi teh? Oh, kapan sahur bapak baheula. Naon? Ujang mi HP muning kade ieu teh dunya. Tuluy. Di dunya mah loba tipu daya. Bisa aya nu nipu coba heula ku sia. Tak kitu coba heula lamun sakira-kira eleh ku sia eta lain eta palsu. Nu matak pertahankeun jangjing kuat. Kitu bapak pancuk bapak pareto abdi teh kuy nguji heula nah nya teh semarna lain. Ayo baca nya geuning bapak sono abdi. Anak maneh teh? Ah, babatok sia. Bejakeun bae ka emat ngalikeun. Teu sidi najis euy aya boga adik kitu. Wah teh lanceuk urang. Ah.
lamunnya teh mah aing dulur ka manehna aing manehna geus bari muning aya aing acan Kan. nah lain ya Wah, tidak. engke ge bakal kapanggih ampun bapak heeh syukur dewek poho hampura atuh ih sawangsuna bapak nya geuning bapak teh bapak Semar nuhun kasepuhan hapunten tina sagala pihak kalapatan abdi teh mung tiasa teh nganggon unggul aya tong boro ingal leungit muningna puluna ge mangga nu leungit paribasana mah bade dibagi waris ayeuna eta nu duaan punten cepot dawala sabaraha hiji putra teh bapak 3 dek teh Tilu ngan baranaon. kuning 100 bagi 3 rata mah dewek 50 syukur. Di mana mudik teh? Wah, katingali. Nah, apa dia dengan pacut? Ya, macina pacut. Namun pacut dijebret sekali seperti jebret. Muning bakal ketempo. Bakal katingali. Muning teh bakal katempo. Katingali ku salira. Namun dijebret kedua kali seperti ter. Muning bakal maju sakumaha kayang urang tuh ngidul. Ngaler. Kakidul deui. Kakaler hatena. Lain atuh. Gitu. Lamun dijebret ke 3 kali muning bakal ngamuk. Kamu. Seperti aya pasir yang ngahalangan. Jebret 3 kali. Lenang tak bakal rata tak pasir teh. Urang nyeun perumahan, Pak. Pas aya pasir di urang ngagunuk ning. Eta gunung letik. Nya. Aya sakilanan teu produktif mah. Lahan tidur tetap. Lamun 4 kali, ngos kan 3 kali. 4 kali ngising meureun. Eta ngisi mah kumaha barang akanan. Heeh, syukur. Ieu pecutna teh. Heeh, syukur. Sok kayaknya. Dek milu heula ka dewek atawa Moal bapak. Nanging dina rasan dia abdi sanes ayeuna gih mah. Upami abdi ditinggalkeun di dieu naon gawe bapak. Karunya aing geus kitu karunya aing. Aing gitu wati rakang. Geus atuh milu ka itu digawekeun ku kuring. Naon? Nyunyurung pedes Ngalempengkeun tato ge. tapi nyurungna teh ku halu. Cok heureuy cepot teh yang seuri aing mah. Aduh. Keur sedih. Kieu ja. Dewek teh geus ti sawarga. Jeung otipati dewek geus ngomong cekeng aya kursi nu kosong di sawarga cenah aya. Aya dewa anu dimutasikeun ka dunya di antarana baji ngiring tapak nengala kursina teh kararosong. Tah loba dewa kursina nu kosong tak ku silain eusian, silain teh jadi dewa jang. Anu korupsi dewana jadi kosong. Ngeus dewek ngomong nama ka itu. Pengajuan. Tak kari silaing, kari ini, kari datang, kari itu geus disadiakeun kursi jadi silaing teh dewa sasatoan. Jadi dewa sasatoan. Anjing. Komisi naon aya sasatoan? Komisi Menteri Kehewanan beurnya, Hewan Peternakan. ternakan kahiji kadinya. Tah kitu jang. Nuhun atuh bapak.
abdi teh jadi dewa. Heeh. Aduh. Jadi pejabat di sana. Ade syaheud da si lain mah geus digawe heula jadi dewa teh apal meureun kaayaan ripuhna di handap. Ya nah. Tetepkeun di Heh. Oma si urang loba janji ke karaya teh nya. Jadi orientasina si lain mah tetep kudu kana jadi medium. Dari rakyat untuk rakyat, oleh rakyat, oleh-oleh. Oh, Iya. sakitu sapereumkeun panon si lain. Mangga. Dinasti kersayang tumampara yedadung dawu doh ieu hasil tina pengabdian sepi ing pamrih rame ing gawe ieu ge nyaeta sasatna pinah rupa jadi dewa kaseterpereng anjir Gusti nya ka anak batur macam kayak ngoge Semar anak sorangan tiba heula sangsara kieu diantep we gayong nah kabina teuing bener nangka badran aya gitu digang gayong we anak asan siling oge lah kaburu modar Can waktuna atur nuhun pangarsa los jadi dewa euy teu sangka nya euy tina pengabdian. Promios los kekemangan pikaturun ti sawarga tawis widadari mapakja Sumohon ulah. ai pengabdian mulus mah Ari hebat sing sok atuh jebret kejang teh ku sia tuh Semar Badraraya ngajebretkeun ieu pecut hege. eces yentre pertelang ngemang buled muning 100 nyaeta ngajajar sukuna baroda sadayana urang ini ja hei sono dewek oge wayahna dipake jang pingpin anu liana urang ini kamar ta seserahan jang ayo jang ei Cida Naon Kang? keanehan Bapak dewek keajaiban luar biasa Mohon geus 2 meureun anu diiringkeun jadi dewa utusan Semar leres nyaeta jeung anu nyeka kareta binarom Kalawicagni si horeng nyara rumput teh nu nyeka eta teh nya euy mohon bararuni nyumput buni di nucang gerak bari teu katemong leres. alhamdulillah mudah-mudahan tiasa ngamangfaatkeun anak incu Amin. ya Kulang kabagjaan jeung kabungahan Gusti Batara Kresna oge Pandawa teu bisa digamarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa anu jelas Arjuna nikah tanpa gangguan naon-naon Baladewa bakal sanggupeun jadi wali nikahna Arjuna ka Subadra ya kulang kada teuing na resepsi na engke ramean. ku kituna ti akang sadaya-daya mengukur dugi ka dieu nyangakeun doa Sumohon ka panganten jalan istri kamurang kalih anu digusaran oge kanu kawan maksad oge putra-putra anu kawan maksad anuju arusaha sing digampangkeun usahana digampangkeun ibadahna
Paranyang Yusua arageng milik amin ti akang sapara kanca ti rombongan geri harja ti lutang tos seueur lepatna batan leresna. Mugi tiasa ngahapunten. Salamet anu nongton, salamet nu ditongton. Salamet pakuon anu lilingihan, salamet para perusahaanana. Salamet nu kaungan maksad, salamet panganten, salamet murang kali gusaran. Sakali salamet tetep salamet. Rupina urang cekapkeun we dugi ka dieu cak.